entau gitu can di Paraban. Diam. Diam. Naon sih Mak, bogoroan wae eta teh meneng nyesahan urang teh capek. Tas bahan jibir, pengalapan ke kenceng. Oh iya sekalian nilepan baju aing arek Maraban ento gela. Wah, batur ketemuan. Ketemuan geus kolot ketemuan sia di mana arek laku. Oh, nyala pula, urang boga kenalan di Facebook. Nilepan lah sakedeung ya arek Maraban ento. Ih, balang-balangkeun itu ka empang. Nah banget ari ngomong teh. Sia mah. Ari ka mana? Iem. Kasih iem aya unya. Mak, mau dah. Mak, Naon bela? siem tuh. Rek naon ajakan sieum? Nah, nek ulin. Oh iya, we meureun nu sok ngajakan sieum teh nya. Ya kunaon sih cuman ulin atuh. Ulin-ulin. Pada di imah wae, banget. Ajakan nu teu bener wae sama Bella. Ya banget kayak kolot ke emak. Ya pugu aing mah geus kolot. Ya makana ulin ayo jeung uing. Ulin ka mana? Aing mah geus kolot. Kata Iis, ayo tuh siem nama Iis. Oh, geus mantap tadi mangka. Bohong wae ah. Oh, tutup ka jero ka ditu. Ya, urang didobrak pantana ayo. Gusti ari sia ku nemen-nemen teuing. Budak teh. Cuma eta we baru sok ngajak-ajakan sieum teh. Iis. Naon ieu urang di dia. Iis mani keur naon? Termasak aing nget naon sia. Masak naon Iis meni seungit? Nya ayam goreng lah. Duh, aing jadi lapar. Mau udah can ngejo. Aing ngadon nya. Sia mah gadag asal ka dieu jeung ngadon we dahar. Sia yang dahar ya. Tuh, kumbahana lah piring aing. Kajeng. Yang penting orang jadi dahar, mau udah can ngejo. Asik, aing ngarek menang dahar gratis. Di imah mah aing diomelan ini odah diberi dahar henteu. Nah, sekalian. Nambah di naman deui Sekalian diberi dahar sinanggung bahan piring dasar si Iis aing mah tapi ngajin tah lumayan makan gratis mengkilap kekencengnya Iis geus peren yo kumbah piring Geus anggeus yang ngubah piring na. Geus harerang buru aing dahar mana sanguna Kadang sok. Wah, iya, aing kepoho-poho teh sanguna ge beak iya. Sia mah terus kumaha si ieu aing geus kumbah piring geus aing minta bita jeung pasang. Yang geus ya 2000 geus ya. Sia mah me 2000 kumbahan geus abrag-abrag. Itu yang dibere Nah, geus atuh Tapi lumayan 2000 oge jeung pasang sugane tembus 4 angka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya keperluan naon teh? Oh, mohon aya encis mah asal dumuk we tanganana per bulananya. Ayo bade ditransferkeun apa kumaha? Mohon ditransferkeun ayo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Aya naon ya salim ayo. Bu Haji pagawean apa sih? Loba pagaweana, tapi ujung muliana lah ya. Batur kenangan pagawean di imah diomelannya pun ini odah. Ya kumaha Bu Haji ge duit di luar teh beres ya teh. Geus pusing ka rumah. Kurang yang pasang. Astagfirullah iya, tong pasang wae karunya mamane. Boga duit mendingan pakai jajan. Ya suga nengket tembus kan tembus keran balik emas. Iya mah geus kaedanan pasang. Itu Bu Haji nyetrikannya. Nyatai ko namanya trika mau tadi kuliah. Nembung lah. Aja nanti beda dahar. Encan nyangu ya. Ya aya duit 5.000 ya, pakai beli lotek nya. Ya.
Nuhun Bu Haji. Nya sami-sami. Dasar Haji Medit sawah lega duit loba cuma mere 5.000. Tapi lumayan sih jeung pasang. Oh, itu si Iyam. 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 Non Bella. Aing tadi kai Masia tuh diomelan Masia. Saya kemana sih? Aing tas pasang. Terus pasang di Sia. Siapa gak angka? Ada deh. Ya enggak, kayak ku aing mau di talangan namun aya si Jablay. Sia kan nganjuk wae. Saya mah kos gitu dah. Godok. Bella tungguan. Naon sih tadi tebutuh ka aing. Aya pagawean sih. Aya tuh di Haji Pia, agebahan manuk. Anu bener sih ya. Nyanggu sih sama di bejaan Ayo. Bella. Naon sih? Kira aku aing gelis-gelis nang ngagebahan manuk. Tulis kos kumaha banget sih kos gitu. Sok cantik. Nah, yam di dia tah, kadi sia tah. Jig maka tadi tutup. Ih, hayu benih cenah yang boga duit siapa? Siapa mani leles? Iyam. Sing gede sing semangat pokoknya Iki semangat yang geus aing kacai heula nya. Mereka mana? Pokoknya saya geus waluhan we ke Haji Piah ka dieu heuh. Ambung aing terus nunggu liana saha? Haji Piah. Geus aing kacai heula Mau dilatih. Moal. Lebok ku aing sieum dikerjain. Udah tadi aing nanya tadi dijawab. Mampus. Bella ke mana sih? Bisa rek 5 jam can datang keneh wae jabah hayang minum, jabah hararat. Gusti Mang Ahmad menang 2 juta. Si iya menang tuh nya. Goblok si Bella ngalang aja gue di dinya. Bella. Masih. Saya ngerjain aing meni 5 jam ngahuha manu. Henteu saya kan sepia we ka ditu meta duit. Emang aing gelo minta duit teu pagapugu. Emang sia mah gelo daek we dibobodo ku aing. Dasar kurang hidang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada? Ya? Jangan tanya. Yang mana ya? Ada ya? Kayak api obrolin. Kayak naon? Iya ya. Mana kamari pasangnya? Oh, 4 angka. Ya. Ayo namanya beruntung. Beruntung naon? Menang togel sia tobros. Tah, cek. Ya, sia. Aing bagian ya, ke antir enggak imah ya? Oke, bebe heula ka mak. Oh, nya geus nya pamit nya. Ayo. Dadah. Aing bisa belanja beli emas bintang poram ya mau. Rek beli motor, rek beli baju alus. Mang Ucup geus di mana? Itu Gusti si Iem nganteran duit. Oh, si Iem diantaran duit. Emang menang bansos? Lain. Tembus JP. Nyanu tembusnya. Men gitu si Iem tembus. Oh, si Iem tembus. Apa heueuh nya? Kamari pan ngomong-ngomong rek masangnya. Ceis ke mana? Ini ke belanja. Belanja naon? Biasa ibu-ibu mah. Oh, can ngejo. Encan. Aya gosip. Si Iem tembus cenah cek Mang Ucup. Oh tembus. Naon si nu tembus? Itu sih ya menang kabar naon eta tembus naon. Apa kamari teh nya manehna kan rek masang. Ye si gana mah tembus menang, Ceu. Mangga ge.
Hei mas lagi boga hutang oge. Ayo si eta mah cicing-cicing wae nya aya menang teh. Hei mah karena udah bejakeun ah. Tuh aya mah udah cuy. Mau dah. Tahu sih. Si ieu boga duit oge. Boga duit di mana sih, Yam? Tebus cenah cek Mang Ucup. Tembus naon? Togel. Piraku ah. Apa jadi piraku tadi aku ke Mang Ucup tadi dia enggak kebag-bag meroy ayam masa. Kedek hela cek saha. Cek Mang Ucup orang kidu nyaho teu. Kok bener tuh si Yam menang togel? Heeh bener mah adanya. Tadi we ngapa ke Mang Ucup di ditu di jalan. Oh, wing mah teu nyaho da Neng. Nya kumaha kamu kebag-bag ayam wae. Ya syukur atuh ari menang togel mah nya urang jadi teu balangsak deui. Gitu boga hutang si ieu teh ka urang. Kok bara duit gitu? 500.000. Gusti, Jadi eta si Yam. Banyak kawan ya boga. Nyangka surang tempoh hela si Yam nanya. Tuh anaknya teh hidungna sarua wae boga hutang teh. Nyalain itu sia teh geus turunan. Anu turunna di aku, amit-amit. Jelema teh ku kitu-kitu teuy nya syukur ya lamun meunang mah kuaing bayaran kabeh. Hutang-hutang si Yam teh. Meni Kasih eta Ciis. Si Iem oge. Oh, menang togel lu tadinya. Bisa itu. Bu Haji, si Iem menang togel oge. Tadi Ieu aya urang lagi ya. Nah, ibu tadi kadi itu tuh togel mana aya. Ayo, cerede motor sakali nyanta. Aing ngabuburuan rek nagih beusi beakeun manten ku batur ya. Pantes ieu mah ieu. Aya motor ieu ngajubrug wae bener ieu mah beja menang togel teh. Aing kudu menang ieu mah nagih. Lawan halus tuh melang. jak remak. Mana deui Yam? Ya HP mah. Ya apa jak remak? Oke mah selfie bibir mah jebleh oge bisa gelis. Gitu ya. Mana Keluaran deui? anyar ya. Mak atuh minta Eh, ieu. mah ulah nih mah tong make emas bisa anu jambret. Mani kitu nya nini ga make emas tuh Yam. Tujuan keur ngoreng ke naon? Yo Bu Haji yo, rek nagih yo. Gusti naon ka dieu? Mak ieu mah HP ketinggalan, mah HP ketinggalan. Yam. Kulanya rumput di dinya ai mane mikirkeun moal bayar hutang. Cenah menang togel. Geus cari cing wae mah motorna ku aing rek dicopot, rek dibawa. Bu Haji ulah dibawa ke bae hutang mah ke kumaha engke we kalian ceblokan. Bodoh teuing, sia mah teu mikirkeun pisan rek irai bayarna. Nungguan kala ceblokan iraha boa kala. Geus ku aing bawa. Bu Haji ulah dibawa Bu Haji. Bu Haji ulah dibawa ka karak boga motor. Mah, yang kumaha sih? Aing ka karak boga motor, aing ka karak jalan-jalan ka ditu ya. Ini kejembangan. Kitu nya ya. Mah ke menang, engke orang pasang dia menang togel teh. Sia-sia mah utang mah tuh dah ke. Masih, Sekalian boga duit. Meni beneran ayah si Iem. Assalamualaikum Iem. Salam. Hari cenah menang togel. Cek saha? Saya loban ngomong. Modus ya taman. Modus kumaha geus di balanjaan seueur. Cuma kalian jangan ngatur. Iya, hayang emas. Ima Mas bobodohan Mas Atel, ayu. Iya mah Mas Atel, Mas murah bintang forum. Teu kieu mah Ima mana Mas Atel murah hargana, Buka. murah. Buka. Eueuh suratna Mas Atel kita araratel. Ini mah bener. Tipe aing teh nyaho. Araratel. Buka eta buru. Araratel. Buka. Araratel. Buka. Teu kieu mah mana rek Iramaya. Bawa. Buru atuh meni lila. Ararese ima Mas murah.
Iyam. Lumayan lah sakit ge. Engke iyam meuwing ka dieu deui. Can anggeus. Menang toge lo banu naji. Can keudeuh hutang pareanan 3 kintal. Kedukaan geus anu nagih deui. Iyam tadi saha? Teh Ayu mah Belanjaan sia ka mana eta? direwot ku Teh Ayu. Di rawon eta. Bilang sia ka mana? Teh Ayu. HP mah mana baju mah? Ayu. Geuningan kitu Asia mah. Karek karek make baju alus ieu Ieu mah. hari ulang oge ke keudeuh deui Teh itu si Bella. Bodoh ah balikeun deui ah. Nyambus ngimpi deui supaya menang deui togel. Tuh aya jelema mana tuh Ceis. Iyam, sia boga utang oge ka dieu tambah si ai. Ilah hamayakna deui sia aya Ceis tamana hiji tah. Lumayan lah ini Masa ge. boga Lain cokang Aya aya. bayar sia ulah macam Lumayan, doa lumayan. sama sago kos Indonesia tah. Turunan mah ese. Bukan ke terus nungguliana saha. Indungna teman asa wae boga utang teh poho wae. Ya kumaha geus turunan saya teh Amit amit. Harus mah ieu batas si warnana. Mas tuh beli HP. Mak, Ieu mah kamera ada banget jeblek oke bisa beli. Ya HP mah. apa jeung mak? Heeh, tah bibir mah jeblek oge bisa. HP jeung emas. Jeung mak. Heeh, ieu banget mah jeblek oge bisa halus.